Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu dipika hormat Ibu Novi Nurul Khotimah SPD, salaku guru bahasa Sunda di SMA Negeri 1 Bekasi. Hatut hadirin anu kersa ngaluuhan ieu debu. Sumangga urang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan nikmat supados urang tiasa kumpul dina dinten ieu pikeun silih tuker ide sareng mendakan titik terang dina hiji masalah. Teu hilap sholawat sinaring salam urang sanggakeun ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saterusna hayu urang sami-sami ngadoakeun mugia ieu acara diberkahan ku Allah sareng dipasihan kakiatun anu bener, wijaksana, tur lempeng numutkeun parentah Allah. Samemeh sesi debat dimimitian, idin kuring ngenalkeun diri abdi, Faizalia Salahuddin, selaku moderator anu bakal ngatur debat ayeuna. Topik anu bakal diobrolkeun nyaeta media sosial ngaruksak kana kahirupan rumaja. Pamilon debat poe ieu dibagi jadi dua kelompok, nyaeta tim pro jeung tim kontra. Salajengna abdi ngajak unggal tim pikeun ngawanohkeun diri. Dimimitian ku tim pro, Wilujeng Sumping. Wilujeng siang nepangkeun nami abdi Raisya Kenes di tim pro. Wilujeng siang nepangkeun nami abdi Irdina ti tim pro. Salajengna ka tim kontra Wilujeng Sumping. Wilujeng siang nepangkeun nami abdi Kamilia Azara ti tim kontra. Wilujeng siang nepangkeun nami abdi Glenda ti tim kontra. Perlu diinformasikan, ieu acara debat dilaksanakeun pikeun ngajembatanan bedana sawangan dua tim. Dipiharap ku ieu forum debat, dua tim tiasa nerangkeun pamadeganana masing-masing sangkan bisa ngawangun diskusi anu menarik. Aturan debat nyaeta sesi hiji tim pro jeung tim kontra nampilkeun argumen maranehanana. Sesi 2 tim pro jeung tim kontra babagi respon maranehna pikeun argumen lawan. Sesi 3 tim pro sareng kontra ngalebetkeun ulasan atawa kacendekan masing-masing. Teu kudu linglung, hayu urang lebet kana sesi kahiji. Nyaeta presentasi masing-masing tim dina jejer media sosial ngaruksak kana kahirupan rumaja. Langsung ka tim pro, Wilujeng Sumping pikeun nganyatakeun pamadegan. Kami pikir media sosial goreng pikeun rumaja. Salah sahiji alasan anu paling umum nyaeta turuna minat diajar di kalangan rumaja kusabab kacanduan ku isi media sosial anu ngajantenkeun urang mopohokeun waktu sareng sesah ngeureunkeun maena. Saterusna, lantaran gumantung kana alam maya. Rumaja jadi males jeung hese pikeun sosialisasi dina kahirupan sapopoe. Sabab kecanduan kana media sosial bisa ngabalukeurkeun FOMO nyaeta sieun sono di mana rumaja bakal ngalaman kahariwang jeung sieun sono kana tren jeung teuing campur dina urusan batur. Tina sikap anu teuing campur dina urusan batur bisa ngabalukarkeun pamadegan jalma kalawan bebas sarta ngabalukarkeun silih hate alatan konflik. Saur kuring, upami panggunaanna terbatas sareng masih aya dina bimbingan kolot. Eta moal nyebabkan kecanduan sabab tina bimbingan kolot bakal ngajarkan anjeun kumaha ngatur waktos anu sae. Waktosna diajar. Jeung nu waktos main media sosial sajabat ti eta media sosial bisa jadi sarana pikeun barudak diajar. Upamana tina aplikasi Twitter. Loba anu babagi bahan pelajaran atawa loba anu ngayakeun sesi diajar jeung urang. Anu sistematikana eta diajar babarengan anu bakal gampang pisan. Pikeun jalma diajar. Alanapi tina aplikasi YouTube. Seueur saluran anu mangpaat sapertos kumaha matematika, fisika, kimia, sareng anu sanesna. Di nambihan ti Kamilia. Ayeuna media sosial hantengan ukur dipake pikeun diajar. Tapi oge bisa dipake pikeun ngarojak.
pikeun silaturahmi. Serta kiwari media sosial oge dipake pikeun siswa neangan duit saku tambahan. Muhun simkuring sapara kanca nguping pendapat masing-masing tim. Teras hayu urang lebat karena sesi kedua. Nyata ngirimkan tanggapan tim pro sareng kontra karena pendapat tim lawan. Urang ngebantah pendapat tim kontra. Eusi dina media sosial henteu dibatesan supados hal-hal anu goreng sapertos pornografi sareng kekerasan tiasa katingali ku sadayana. Bahkan budak leutik. Lamun barudak ningali eta aranjeunna bakal niru kabiasaan jeung mawa dampak goreng dina kahirupan maranehana. Sanaos media sosial dijadikan media pembelajaran, sabada muka aplikasina teu sagawayah menang naon anu dipilari. Tapi kudu ngaliwatan homepage heula anu eusina eusi tina rupa-rupa akun anu eusina teu ngajamin alus atawa goreng. Tapi urang tiasa nyaring isi anu lebet karena media sosial sareng ngelaporkeun ka otoritas sareng naha kolotna kedah mainkeun peran dina eta. Kolot kudu ngawatesan barudak marahnena main dina media sosial nurutkeun naon ditulis dina rancangan undang-undang data pribadi atawa RUU PDP dari Kementerian Komunikasi jeung Informatika. Anu nulis yen wates umur boga akun media sosial teh 17 tahun. Sarta lamun barudak dihandapeun umur geus boga media sosial kudu aya persetujuan ti kolotna. Langsung ka tim pro Wilujeng Sumping masihkan pan balik. Sanajan kitu, teu aya sistem dina media sosial nu bisa bener nangtukeun umur hiji jalma. Jadi loba barudak anu sabenerna budak leutik bisa ngakses media sosial ku ngabohong ngeunaan umur maranehanana. Sajabati eta, media sosial ngabalukarkeun cyberbullying diantarana pelecehan jeung hinaan anu ngajadikeun rumaja menang loba tekanan ti alam maya. Kayaning nalika unggah gambar alatan menang komentar negatif ngeunaan dirina sorangan sehingga bakal ngalaman depresi, stres, kurang percaya diri, malah kahayang bunuh diri. Salajengna tim kontra Wilujeng Sumping nyadiakeun pan balik. Tapi nah urang oge tiasa nyaring komentar negatif anu bakal asup karena media sosial urang. Urang tiasa ngalaporkan hal-hal anu urang pikir henteu naon urang pikahoyong. Langsung ka tim pro Wilujeng Sumping. Tapi lain karakter unggal jama, sanaos aranjeunna nyaring atanapi ngahapus komentar negatif ngeunaan anjeunna, masih aya kasempatan anu luhur yen aranjeunna bakal mikir ngeunaan komentar ieu anu bakal mangaruhan kana kahirupan sapopoe. Sajabati eta, loba pamake media sosial masangkeun hal anu ngabalukarkeun sirik, sangkan bisa ngajak batur pikeun ngalakukan kejahatan cyber, kayaning spamming atawa hacking, anu bakal ngabahayakeun ayana pamake media sosial ieu. Salajengna ka tim kontra Wilujeng Sumping nyadiakeun pan balik. Sebenarnya datang deui ka diri urang sorangan. Nah, urang bijaksana pamake media sosial atawa henteu. Dina ngagunakeun media sosial oge kudu mibanda etika. Seperti ulah ngawangkong ngeunaan hal-hal anu ngabalukarkeun tawuran atawa ngajengan pamadegan batur. Lamun urang bisa nerapkan rupa-rupa etika hartina urang geus jadi pamake media sosial alus. Sareng nalika urang parantos janten
pangguna media sosial anu sae sareng bijaksana. Orang oge bakal nyingkahan hal-hal anu disebutkan ku kenes. Muhun simkuring sapara kanca koping tanggapan ti masing-masing tim. Teras kanggo nyimpulkeun debat dinten ieu, hayu urang lebet kana sesi katilu. Nyaeta panyampaian ulasan sareng kasimpulan ti tim pro sareng kontra. Langsung ka tim kontra Wilujeng Sumping kang ngalebetkeun ulasan sarta simpulan. Tah kacindekan ti urang lawan pihak teh sabenarna alus atawa gorengna ngagunakeun media sosial gumantung ka urang. Kumaha ngagunakeun media sosial anu benar. Lamun urang bisa ngawatesan pamakean media sosial ngagunakeun media sosial salaku sarana pikeun ngalakukeun kahendaan. Sarta nuturkeun etika nu aya bakal jadi hiji hal anu alus. Tapi lamun urang teu nuturkeun etika nu aya bakal jadi hiji hal goreng pikeun diri urang sorangan. Hatur nuhun kana tim kontra kana simpulanana. Saterusna tim pro Wilujeng Sumping ngalebetkeun ulasan serta simpulan. Jadi, kacindekan orang mah media sosial leuwih loba mangaruhan kana kahirupan rumaja lantaran teu aya watesna dina nyieun eusi atawa opini sangkan bisa ngondang kajahatan saperti cybercrime komo cyberbullying anu ngabalukarkeun kasehatan rumaja kaganggu. Pikeun nyingkahan hal ieu, rumaja tiasa ngawatesan diri sareng janten bijaksana dina ngagunakeun media sosial. Hatur nuhun ka tim pro kana simpulanana. Alhamdulillahirrahmanirrahim debat minaan topik media sosial ngaruksak kana kahirupan rumaja parantos rengse. Hatur nuhun kana perhatosanana sareng Wilujeng Sumping ka urang sadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.